ya anak urang nuku di pikiran ge Pak nu hiji jadi manusia silver ayo nek lagu kumaha kolot nu hiji di parapatan geus ngacai-ngacai minuman ciu bae jeung vodka nu awe jadi jablay teu balik-balik sabaraha tahun boa eta jalema waktu mesantren di dinya dititah ngangon kuda bae mun ayeuna meureun titah ngumbahan mobil kiai bae lah gitu asalna ngaji ngarit jokot jadi ngaji teh sakaburuna menang sababara tahun titah balik nyieun pasantren cek abu ya teh sia balik nyieun kobong cek santri teh gulu aing katulimbang gitunya aing ngaji henteu nyamaraban kuda bae tah nyusuh tah mandian anakna nu leutik anu paraon mah henteu bisa dikalinyakeun ku sia kedeung sakalian ku aing eta nyieun nurut tah ka kiai kudu nurut ka kiai mah kumaha tah wa min syartil pohoan atuh ai mangalaga we pal teh nyaho abeh keren saeutik nurut bae nyieun kobong menang sabulan nyieun kobong aya nu mesantren nu mesantrena pernah mesantren di mana-mana berarti alumni mun aya mah di Wardoy di Pirak kadinya eta memeh nek nabuh tongtrong ngising ge mikiran meta kiai aing magahan naon cenah ieu jaing mah teu ngaji di kobong ge dahar mikiran magahan naon ngising mikiran magahan naon kulantaran ragu balik ka guruna bah ieu abdi kumaha cerita seperti itu pagahan asal buka kitab bayangkeun banget aing gas duanikeun nabuh tongtrong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ambekan heula. Pengap naik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillahi kitabam muajjala al ayah wa qala aidan fi ayatin ukhra hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya al ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah salasah al anbiya wa syuhada wal ulama wa qala aidan mautul alim mautul alam wa qala aidan ayo kumaing bae pohoan we aing lah nyamual menang aing make salon sia mah henteu balik we nongtot bool sia idza matal alimu bakatis samawat wal ard sab'ata ayam al hadis faqultu qouli hadza wallahu a'lamu bishawab. Selaku pengatur acara yang saya hormati,
segenap para panitia mutaqaddimin wal mutaakhirin anu ku kaula dipika hormat, al alim al alamah fadil mutafadilan bi ilmi, keluarga besar pondok pesantren Riyadul Alfiyah anu ku kaula dimuliakeun, para asatid wal ustazah, para kiai santrien wa santriat anu ku kaula dimuliakeun, urang doakeun ku kabehan encan ngadoa tolol. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan, tokoh agama, guru-guru urang sadayana dipanjangkeun umurna ku Allah, disehatkeun badana ku Allah, dimudahkeun sagala urusan ku Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah, duduknya saya di sini karena aya bangku. Heulanan ya lalakona kieu kunaon ieu kula bahasananya, sebab perbedaan Tangerang dengan Pandeglang dan Serang itu jomolokannya hojacan ngomong aingna nyanyahoanan ngaladunik itu hulusia. Ari Tangerang mah Bu itu terkenal dengan jasa, lamun Pandeglang mah pisan mereunnya. Kan baik keur kieu mah jaing kiaina. Tangerang mah jasa. Kieu contona, waduh cai. Thank you. Oh, loba jasa caina ge kiai mah. Tangerang mah jasa. Kieu nu rame nu hadir rame jasa tah, awewe geulis jasa, lamun di Pandeglang jasa apa pisan, awewe geulis pisan, nu hadir geulis tah bedana ulah ohoan beulusia. Jadi abdi pernah ka dieu, mohon maaf bah abdi mah sanes alumni encan pernah jumeneng di dieu. Nih ade-ade om nih om ya, om mah belum pernah di sini. Urut aing encana naona kami mah pernah kerjaman deh kene yo ih entah ngomong ongkoh kutang kurak sia. Eta tahun 2000 genep 98 99 itu kermujena rame penggulingan Presiden Soeharto. Takarak oh eta ngalimah ngaranna eta pan guru kami mah biasa bale rombengnya, urang mah untuk kos beliau lah bale rombeng. Pan santri bale rombeng itu identik dengan kesrek, makana neng mun boga kabogo santri pariksa heula liang taina. Ya kuala lesrek kabeh ya. Pertanyaannya, kenapa santri kesrek? Anu mantak santri kesrek karena santri mah eueuh gawean.
cek Allah teh meureun atuh sia gugubrut makana apesna santri itu ngojay di Cikoromoy moal daekeun make celana pendek sabab loba tatoan sukuna eta aya kiai kota dalam penyampaian ceramahna nyindir-nyindir pesantren Balerombeng. Jadi eta mah nyindirna jero jasa, tak jasa tadinya, aing geus ngomong pan tadi jasa. Eta keur ceramah kieu diturunkeun ditarik ku kami karena santri merasa tersinggung. Eta mah langsung dijiwir diasupkeun ka mobil bahkan aya nu ngagebuk mobilna sagala. Eta atuh aing meulah diturunkeun ku sia pire jalain ke kota dalam acara haul King of the Power bahasa encek saeutik Alfiah Ibnu Malik dalam hal ieu abdi tidak akan dan tidak berani mengungkap biografinya karena memang abdi teu apal engke kadituna bisi ngabohong kos kiai kulang laku di zaman modern ayeuna di mana santri jauh dibandingkan jeung baheula termasuk acara-acara keislaman termasuk pergaulan-pergaulan pesantren itu jauh. Gua ngeuk ngomong. Kunaon bisa jauh? Bukti awewe nya, hampura nyabunya. Di zaman kuari mah awewe teu aya nu jarore. Garulis kabeh ge. Beungeutna putih. Banget putih beheung hau jabedakin celong santri ayeuna mah moal aya nu kesrek bahkan ngitung masyarakat mesantren baheula jeung ayeuna itu jauh lebih masyarakat santri baheula dintu masa teu naon jai ngalaman tolol jauh baheula mah lamun teu boga duit teh santri henteu berani hutang injem beas-beak na kumaha jualna maling kado tolol santri ayeuna mah kokobok make seprit dahar di warteg HP 3 iya santri apa calotane casan dikobong kabel sakumaha robot ambalayah ka pojok-pojok deket lawang sempak teka urusan be aku sireum urut ngalocos ya memes ampura bah ampura punya ampuranya iya mah teu kudu marah jangan pernah dikobong neka mana lompatna santri liang tegablek sia sing hade eta ulah make sabun colek peureus ka huluna tolol ieu engke di edit bae nya lamun di live streaming di edit moal beres eta mun bisa mah ulah di ka YouTube-keun lah aing bisi laku teuin ieu gagabah ieu kieu kieu penceramah ieu neng ieu di YouTube tempuan ku sia eueuh hiji-hiji acan aing pare guys, zaman semakin kadieu, ye lagu Jepang net lok aya kadituan, kadieuan, lok aya kadituan, moal datang sia. Zaman semakin kadieu, semakin hancur dan semakin rusak. Kenapa bisa seperti itu? Aing nanya kasih jawab tolol. Kunaon bisa gitu
karena ya hampurannya bisi salah jabar jerna ya anu cek ih togut doi anu cek nabi hartina kieu moal datang hiji masa terkecuali setelah masa itu semakin rusak dan semakin rusak. Kunaon bisa rusak? Wajar jeung kaharti kunaon zaman semakin rusak karena masih wallah selain daripada Allah bakal rusak ieu. Awewe geulis urang kawin ka awewe karak boga anak hiji maka tingali geulisna. Mulai boga anak 2, boga anak 3, boga anak 4 pararegat kabelna. Sen geus teu jelas, lampu netral pae. Kelakson geus metetet. Bener Bu, di abah urang eta jeung emak urang menang perebut di sawah jeung meong. Jageulis emak urang meureunang. Semakin rusak maka berarti santri di zaman ayeuna sepandai-pandaina urang kudu berpandai-pandai urang mesantren. Kenapa? Sebabna serangan kemodernan kiri kanan HP ararasup ke pesantren, sedangkan HP adalah satu alat yang sangat merusak pada anak yang dalam pendidikan. Bicara saya urang mantas ngaji ngomean HP ngungklek bae tengah 4 baiknya eta setan mah pinter pan dibere ngantuk benar santri baheula mah emang can aya HP di kantong itu alpiah saku ari ngapal mah teu ya tuh ngantongan abeh keren imriti saku. Nah ieu tantangan pikir pesantren. Sementara mang santri rekan-rekan saya, kalau bukan Anda sekalian, siapa yang akan meneruskan jenjang pendidikan agama Islam? Betul apa tidak? Ari pangersa mah geus ulah diomongkeun. Sanaos anu hadir ieu umpama aya 10.000 bisa nyampe 100.000 yang menghauli. Meureun alumni pangersa anu di Lampung yang tidak bisa hadir atau di Jawa yang tidak bisa hadir. Benar? Tuh. Kaharep mah kaharep sementara. Kahayang manusia di zaman akhir untuk mendalami agama semakin menurun. Naon dasarna? Karena gangguan sangat luar biasa. Pesantren banyak dipermalukan. Mohon maaf bah, memang ada orang yang terselubung untuk menghancurkan pesantren Balerombeng. Hampura ieu mah hampura, narkoba asup pura-pura mesantren. Makanya pada pemimpin pesantren kudu hati-hati ayeuna mah. Bila perlu kalau ada santri baru pinta KTP-na. Ini masalahnya om langsung turun lapangan. Nek ira ada yang nyebut om. Bener bah ayeuna kudu sing hade bah. Karena oknum-oknum nu hayang menghancurkan kunaon yang diberi pesantren salafi. Lamun teu aya pesantren salafi, alam dunia geus ngaburu sut kiamat. Jihi gagabah. Ieu sanajan kalesrek geus kieu, waduh bisa nandean bebendu Allah inu kesrek ge. Hidup kesrek. Berarti kesrek kabeh sia. Pesantren salafi di antara nah hadirin urang geus maklumnya sabar mah ieu ngomong tahsilul hasil ieu aing ngacaprak ge bareng teu puguh ieu geus pucat banget aing lamun putih mah beureum kulantaran hideung aing demek ka deuleuna hadis cara roplok parohoan datang jam sabar teh ka parkiran itu jak Abah Haji Dedi engke heulanan can ngomong minta parkir ke masjid atuh kula teu wani aju kuno parkir tadi asupeun jate nyahuan aing kiai pan heeh aing isuk mah mobil aing kuing dek diberean kuing mobil kiai jeung make baju aing kiai kayak tolol aju barang datang ke parkiran hayang ngising aing cara mancan dek hayang ngising sedangkan lamun hendak gelut ngising sok eleh biasa eta hayang ngising aju ngising tah kakobong
Oh tutulakan ya kobongnya sempit. Aing nongkrong itu mah dengkul macet dengkul. Atuh tak keluar teh ka jero di tai. Mus ulah gila-gila ngomong tai. Jadi beuteung urang aya tai. Bener. Ieu lamun ngomongkeun tai ya. Geus ka mana beh langgar kieu mah nya neng nya. Nu geulis aya taian, nu kasep aya taian. Itu tai. Lamun hayang keluar tai main mah moal bisa diengkengke. Ye sanajan artis keur joget tai hayang keluar atuh malipid heula ka pipir panggung. Cek artis teh moal koeng tai sia moal dikeluarkeun cek tai teh diisin-isin koeng dia. Bener bari joget tai ampret-ampretan. Tah ieu urang di zaman modern mana bukti modern buktina ayeuna. Baheula mah bawa keur zaman pangersa Abah encan kos kieu amat bahkan kan kos zaman abi-abi amat. Panggung dihias semewah mungkin modern lampu baheula pataromak nya leungit pataromak aya listrik bolham beureum anu hideung demek ka tempona ari beureum teh aya lampu ieu lampu led panggung kieu ge teu mewah kieu amparna dina anggon dina trepel urut moe gabah beres caramah ke arateul bener aju mikna ge salon urut salon di biran Sulampe urut MC na aki-aki bararasih Sulampe dibikin kaki atau hangit berarti orang hidup di zaman modern modern tapi santri hadirin sehebat apapun kemodernan sekencang apapun kemodernan santri mah konsekuen dengan prinsipna naon sababna pada dasarna santri nyakel prinsip lauk bertahun-tahun hirup di cai asin tapi begitu diangkat ieu lauk lamun diangkat di cai lauk asin apa henteu tuh prinsip 1000 kali aing dalam kemodernan tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah dicekel kuat betul 1000 kali aing hirup di dalam kubangan dalam kehidupan habitat yang asin tapi begitu dicabut ponyonyoy tetap lauk teu asin 1000 kali kemudian santri hidup di bawah kemodernan tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah diberjalankan tetap boleh rombang tetap eksis alhamdulillah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lamun teh santriat lamun teh santri geus anggeus alam dunia dipandang keneh ku Gusti Allah tengah puting hudang maca Al-Quran luar biasa Masya Allah bahkan santri sanajan can jadi wali tapi santri sudah punya sifatan seorang wali tuh hebatnya santri geus boga pagawean wali santri mah naon pagawean wali mah disentak tilok marah balik ngadoakeun benar dan paling istimewa santri anu bisa menahan bendu Allah setiap manta salat santri selalu ngadoakeun ka muslimin mukminin saya tidak pernah mesan ke santri pejabat tidak pernah mesan ke santri walaka can pernah mesen ka santri tukang minum ciu can pernah mesen ka santri sugan cek tukang mabok mun sia manta salat aing pangpetakeun hampura ka Allah pernah aing mesan kitu barangkali aya SMS aya WA tanpa dipesan brak ku santri Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimina wal luar biasa mun eueuh santri anggeus alam dunia bahkan Banten adalah basic terkuat pesantren Salafi Banten kadelena bangun teu alakur pajauh-jauh tapi saat kiai disakiti saat santren disakiti nu tilok ngaji ge nu buduk ilu lumpat ngagebugan beunang mah teu ieu malah batura kagebug tuh hebatna pesantren Salafi alhamdulillah ari pangersa mah geus ulah diomongkeun min ahlil khair wa min ahlil jannah geus luar biasa tapi ye nya ulah gandeng ye kula manggih tulisan dina Isadur Rafiq bahasa Arab moal dibaca bisi salah jabar JR-na aing kanyahoan bodoh nangke moal anu manggil deui atuh make politik keur kieu mah dina eta Isadur Rafiq kieu
ngomong aing loh kumaha sabar sih. Begini nih, lamun jalema nyebut orang soleh ahyar wasolihin berarti ulama para aulianya nyebut saya nggak nyawan sih bulagan cannya hobay abe kaina pede ulah ngomong enggak sih nya aing lagi bagi ya kan ya aing mikiran keneh ya laduna aing macet keur kieu mah ya wapak dari bawah ku aing lamun jalema nyebut orang soleh fi majlisin dalam satu ruangan engke eta cenah ge tahyo nya ieu mah cenah ieu cenah atuh kusia teu percaya boga isadu ropik di awal keneh eta diturunkeun rahmat terus diangkat ku Allah dijadikeun mega eta mega dikirim ka hiji negara hiji daerah yang mayoritas non Islam eueuh Islaman kafir sadayana terus eta mega dijadikeun cai hujan diturunkeun cai hujan nyerep ka bumi caina diarinum ku negara anu teu aya orang Islaman maka eta nu nginum cai hujan serapan tersebut bakal arasup Islam berarti menghauli kiai menghauli para aulia kabeh ilu berjuang memasuki orang-orang Islam alhamdulillah ngasupkeun jelema-jelema kafir kana agama Islam geus lamun anu haul kiai haul wali nyelapkeun bae ulah gede-gede 3 juta 4 juta tangkurak siapa perebut berkat doang tanya urusan tah ilu berjuang cenah ge ieu mah cenah ari pangarsa mah geus ngeunahan di alam kuburna benar putrana atuh katingali kurang sadayana kasaksi sadayana yeuh anak urang nu kudu dipikiran ge Pak nu hiji jadi manusia silver ayo neuk lagu kumaha kolot nu hiji di parapatan geus ngacai-ngacai minuman ciu bae jeung vodka nu awe jadi jablay teu balik-balik sabaraha tahun boa eta betah boga anak kos kitu urang kolot ih nyawa gen teu sia men teu bae aya boga anak kos kitu diojolkeun ku jeung minyak sayur bener naudzubillah men maka di zaman akhir teu aya untuk menyelamatkan anak hadirin selain di pesantren salafi hampura ieu mah untuk kudu jauh-jauh pesantren teu kudu ka luar negeri teu kudu di Banten hayang ilmu asal naik nalegan tangkurak sia benar mulai dari paling kecil ilmu amil mandaya eta amil mandaya mah untuk orang Banten syarat mutlak kudu ngaji amil mandaya kudu murod heula beda jeung kawetan ti Bogor ka ditu eueuh amil mah jurumiah mah aya murod teh aya di biwatan ka itu mah di Banten mah lamun teu ngaji eta heula siga nu kawalat kudu bae eta mah sanajan kapirak ge di lemburna kudu bae eta mata amil mandaya anu ngarangna abahna Syekh Nawawi cenah lin anu di Makassar tadi mana karena dibuang ku Belanda karena politik teh Syekh Nawawi tanah ratu ka Mekah tapi di Mekah tetap mengembangkan politikna tuh pantainya pelabari menyelangap besialin konyol huluna gorokan horeng okanyaho atuh aing cenah ieu atuh keur kieu mah percaya bae sia ka aing kiaina pireuk amil mandaya eta di Banten mah eta amil sanajan leutik jogrogana ulah gua bah eta lamun di tasawufan jorok eta amil beuh gua bah atuh dina ilmu qorobah bae eta bisa pake torekat lamun di jeroan mah ngan moal diomongkeun ku aing jatuh nyaho aingna ta santri ta jeung naon urang mesantren santri urang geus maklum kabeh ge bener pan aya sabaran teu menang dijadikeun acuan hayang dihargaan ku jelema hayang loba duit hayang jelema supaya ka aing lamun aing jadi kiai anu pantah mah teu meunang tapi lamun mesantren karena hayang jadi kiai mesantren hayang karena jadi wali eta meunang jasa meunang kok bisa meunang karena mun hayang jadi kiai hayang jadi wali berarti hayang bener ibadah ka Allah dina kitab naon ta referensina deuh parohoan dibaengi keur kieu mah balang mun ngapalkeun tadi asar coplok ilmu ieu bener gua deh hawana ieu jelema ieu jarore ge dadah jasa dina kitab deuh pohoan
Geus pohon lah mal teruskeun geus poho mah hese nya. Teu naon tah. Jeung naon pesantren karena ieu zaman modern akhlak anak urang di zaman kuari dulur sangat di luar batas norma agama. Banyak orang tua dibunuh oleh anak kunaon salah kolot ngaturun ke pesantren. Betul? Coba lamun ke pesantren ku si bisa bang teh hareupeun kolot ngeluh beuda omongan ieu masyaallah horeng molor. Tuh hasil dari didikan pesantren putri-putri urang nu sakieu geulisna masyaallah. Hanjakal mata aing geus teu jelas ieu ngegeblek nempona. Coba aing nginjem kacamata min sakedeung mah. Tuh make tiung putih. Komo lamun diberi jeung putih kulit nanengnya beh masya Allah kulit putih tiung putih baju putih rok putih buuk putih mata putih kabeh bobongkong leupas tuh bener. Jihi pan orang mah apa potongan bebek jangkung terang teh orang dia bebek jangkung kanyaho sia mah anaon di bahasana bebek jangkung bebek goak. Nah iya bebek goak bisa endogan teu Bu bebek goak teh bebek naon Kiai bebek jangkung tolol sia nyentuh pat bekai bebek jangkung bisa endogan teu bisa ngereman endog tetap bebek jangkung tuh mualnya sih mah urusan kolot ieu mah bebek jangkung Bu eta bisa megarkeun endog henteu teu becus bebek eta mah potongan abah urang ngadidik teu becus nyieun anak ngabadeg bener satahun hiji sakali nu kembar kadua keluar dua jadi opat najuna 2 tahun ge ari boros teuin potongan bebek jangkung sadar diri kolot urang aing mah potongan bebek jangkung bisa endogan teu bisa megarkeun tah ieu bebek jangkung endogna lamun teu diteundeun ka hayam teu diteundeun ka bebek persi jadi endog naon bakalna tah calakan ceng ieu calang lamun geus calang eta ngeunah moal di dahar malah teu meunang di dahar ge ja calang bener. Ka urang mah rumasa potongan bebek jangkung diteundeun ka pesantren, diteundeun ka makajian, megar moal tandog. Dipireu meureunana. Megar moal. Atuh megar. Teundeun ka hayam, teundeun ka persi, megar lamun geus megar jadi bebek jangkung deui. Arek sareng hayam bae, arek sareng persi bae, apa balik deui ka bebek jangkung ka indungna. Mutolol. Atau dikubur ku aing sia. Ayo segera pae. Tah urang tah ka pesantren hasil gerohan guru-guru urang anu sementara ya urang tidak peduli terhadap guru. Masya Allah. Urang teu ngarasakeun kumaha capena guru, teu ngarasakeun bagaimana pusingna guru betul. Capena guru urang tapi berkahna guru sangat luar biasa karasa kurang hadirin benar. Tanpa keberkahan ilmu guru santri caduk mau dari nanaon hafalan pan ilmu balagoh naon gen tengah jamin lamun teu meunang berkat di guru bener awas sing hade kula boga kisah ieu mah lain cenah ieu mah ieu bedakeun lain cenah lain cenah ieu mah tatangga lembur kula bah pan kula di Tangerang. Jadi eta keur di lemburna ngaji tuturutan baheula mah nya di dieu ge sami bawa tuturutannya kuari mah ikro pan karena disesuaikan dengan kadar otak manusia kuari lamun ngaji tuturutan bae kaburu kawin wangel pan tuturutan malam ya kunin urang mencit kotok jago 7 juj ama atuh mencit naon bae gablek mah meong-meong ngelos lah eta santrina seueur bah lamun disebutkeun lemburna bahkan bisi aya anu ngabatur jeung jelema eta asana kenal karena beliau seseueurna di daerah Banten pesantrenna oke aing ngabenerkeun sorban heula ka Mekah beta jelema kitabna eta lamun dihitung pojokan lamari 1 kamar itu lebih ngabuadag seueur di dieu mah ngabadag pohoan aing seueur ka Mekah manehna
Begitu balik dia Mekah panara rempok tah nya nampo nu ka Mekah balik di Mekah atuh cek aing tolol ja aing nu ngomong eta aju gas barang balik di Mekah kabeh naroong alumnina nempo gitunya aja guru uih di Mekah ieu cek manehanana ngan guru aing anu pernah magahan tuturutan eueuh noong ngan teh kitu bahasana mah teh kitu jadi aya geretak kitu tah aya geretak kitu eta begitu khutbah Jumat kontan ngadadak leuleus ngalaketei dibawa ke rumah sakit medis menyatakan ini sehat dibawa ke non medis ka dukun pandukun masuk dipencet teh alin dipencet ku dukun cok dukun teh saha ieu cek nu geuring teh aing tolol jata tangga dukun mah ieu jadi medis menyatakan sehat non medis pun menyatakan tidak ada gangguan sabulan 2 bulan semakin menurun aya babatna dongkap ieu sia boga dosa naon memeh barangkat ka Mekah cager balik di Mekah atuh jag-jag waringkas kok menang sabara minggu saya balik di Mekah bisa kos kieu kondisina coba awal nama lain dongeng tapi mah kisah nyata barangkali ada ieu na kitu karep ya aya muatana kitunya keur urang keur kula terutama pribadi aya muatan barang tadi nama gengsi terek mengakui barang di obrolan terus ku baturna eta di hatena aya guru aing anu pernah magahan tuturutan eueuh nempo berarti aya sifat takabur meureun tah muatana meureun sehebat apapun santri akhlak mah ka guru ulah ditinggalkeun ja urang moal gagah ngaji moal jadi kiai lamun tanpa guru betul moal bisa nyabarkan agama lamun aya teh bimbingan guru benar guru luar biasa ngajak urang sehingga terjadilah sebab didikan guru urang menjadi manusia yang bisa manu ngabogaan akhlak jeung bisa ibadah ka Gusti Allah urang kakolot tahu sopan santun hasil didikan guru urang nyaho aurat mana batasan aurat hasil didikan guru ka urang di pengajian bisa salah sasalaman ka indung bapak hasil didikan guru pan guruan membuktina kitu kalau sasalaman budak wari sasalaman katarang kapipi gedeung deui mah leungeun kolot kaliang tai ku anak benar tuh didikan guru makana sehebat apapun santri pan santri mah kieu cenah ge aya geretak buruk sangka bae ka guru sabara keberkahan dicabut ku Gusti Allah ngalaketei di dinya santri mah jeung santri kode modern di sisi lain dia mesantren pada pesantren tersebut tapi kenapa dia lebih mendominankan lebih menggemari kiai-kiai luar kiai-kiai lain pan santri mah kieu keur mesantren di A kudu kadinya anu diagungkeunna jangan mengagungkan ke luar dina adabul alim wal muta'alim teh pan kitu santri mah hatina urang mesantren di dieu mahabah ka kiai di dinya ulah ka jauh kiai-kiai terdahulu kenapa sarukses adabna ka guru ceng luar biasa ji teu nyahoan adabna luar biasa pan urang kuari mah santri tidak ngubah mobil ku kiai hayang dibero kok kiai balik caramah di kobong balagan arkib jahayang kadenge mun abe diberi berkat pan sial jasa eta pugu kiai gitu menang berkat pa ojol santri kuari bener adab awas di zaman akhir santri mah lamun teu bisa izin ka guru iisinan engke timbul izin bebeneran secara urang sieun ka Allah can bisa sieun sisieun ke sieun beneran secara urang tobat ka Allah teu bisa cerik cecerikan engke cerik bebeneran kudu kitu santri mah ngobuadat jelema teu pira mesantrena tapi keberkahan guru jadi ulama yang tabahur kisah deui ieu nu kadua moal ngaji aing atuh ngaji di dieu geus nu edan leupas di Cikeusal asina urang lanjut si kresek tuh mesantren di Baros di Abuya Sidik nya
Abu ya sidik sabarna mah teu meunang ngomongkeun ngaran guru mah kecuali lamun teu diomongkeun pan moal nyaho tangkurak sia. Ka guru mah ulah nyebut ngaran cenah ge pangkotor-kotorna santri ka guru nyebut ngaran. Ulah santri mah kecuali kos tadi tah pan lamun teu diomongkeun jin ngaranna pan moal nyaho urang. Ulah ka guru mah lemburna bawa ngaran pesantrenna bawa maka terkenal mama kadu kawang. Tah eta didikan santri-santri baheula ka urang mere ilmu. Eta jalema waktu mesantren didinya dititah ngangon kuda bae. Mun ayeuna meureun titah ngumbahan mobil kiai bae lah gitu. Asalna ngaji ngarit jokot. Jadi ngaji teh sakaburuna. Meunang sababaraha taun titah balik nyieun pesantren. Cek abu ya teh sia balik nyieun kobong. Cek santri teh gulu aing katulimbang gitunya. Aing ngaji henteu nyamaraban kuda bae tah nyusuh tah mandian anakna nu leutik anu paraon mah henteu bisi dikalinyakeun ku sia kedeung sakalian ku aing eta nyieun nurut tah ka kiai kudu nurut ka kiai mah kumaha tah wa min syartil pohoan atuh aing mangalaga we pal teu nyaho kabeh keren saeutik nurut bae nyieun kobong meunang sabulan nyieun kobong aya nu mesantren nu mesantrena pernah mesantren di mana-mana berarti alumni mun aya mah di Wardoy di Pira kadinya eta memeh neuk nabuh tongtrong ngising ge mikiran meta kiai aing magahan naon cenah ieu ja aing mah teu ngaji di kobong ge dahar mikiran magahan naon ngising mikiran magahan naon kulantaran ragu balik ka guruna bah ieu abdi kumaha cerita seperti itu pagahan asal buka kitab bayangkan banget aing gas duani kena bu tongtrong trong mainnya kaget tuh nabana ge ngajimpret mainnya ge atau ngaji teh encus pan ih trong bae daratang santri tah dibuka kitab sitin bayangkan banget abu ya lapad sitin surahna beuh ka kitab gua lalade kitab tuhpah nu kari itu tanu jilidan pan kuari aya tah incuna buahnya kisake teh kisake tah aya deui urang jati mesantren di Mama Prawira ieu pangarsa saangkatan teu sareng Mama Prawira bah pangarsa mama sareng Mama Prawira saangkatan oh sepon itunya karena abah kula pernah disekong bareng najeng abah Cilongok tah ngahaja aing abeh keren saeutik abeh lamun ka pangeja aing saya sasalaman cium tangan pan ka aing eta di jalan disekong tah ngahijina abah kula mah sareng abahna sareng kakana abah Cisantri anu di Curug Barang tah muhun eta aing kadang ngomong kitu di peulaan calakan mamang sakobongna tah abu ya Cisantri mah cenah beliau keluar abah Cisantri asup abah Cisantri aju ka pleret mah kitu tah ka Mama Bakri kitu tah geus sakitu loba-loba eta geus balik di imah kulantaran santri pannya pan urang di kobong mah ngapal alpiah nya ngapal koedah horeng di imah mah lain eta ceng duit tolol ieu teu boga ngagibag sia waduh ieu bener ih keur ngomong jing teu boga duit masya Allah salat saralah bae maghrib make doa kunut teu boga duit pan ih nya jakarasa ieu ku urang di kobong kiriman kabel kene atuh eta pan guanit jasa santrina boros sagala dibelian HP atau karuhan paket malah buk geus botak pan teu gablok duit teu bogot malenglang sarua bae kos urang bae kitu paknya pamajikan mana ieu kolot yang budak kabeh hese ngomongna ya kos pamajikan ya itu boga pan gua lah ka urang eta pamajikan lamun teu boga duit padoh kos kotok ngerem teu meunang katoel haju we muringkak buluna atuh kos bebeneng ge ka urang ge ka lalaki teu gablok duit moal bogoheun neng sanajan kasep ka bogoh lalaki teu gablok duit ulah daek jeung naon emang sia hendak ngeletakan kasepna maning ka aki-aki anu loba duit tuh anu mantas ngajual punclok Gunung Karang ji atuh sugan bae kawin poe Senen
geper bomodar aja teu boga anak pan meunang eta bagian bener saparapat teh sabaraha kara kawin tah jeung bebene anu kasep teh anu nganggur ulah lidu we tukang kadu ngasaan we meuli mantu berarti begini santri ya sehebat apapun guru orang baheula urang ulah nempong ngeunahna urang masalah beuh ngeunah amat ge anu ngeunah amat guru anu jangan lihat sudah hasilnya tempo prosesna bah luar biasa prosesna rajin puasa rajin ngapal bener pancana ge aya bahasa hasil mah kumaha jerih payahna al maunah bihasbil mu'nah sisi lain mah anu al ujroh bi kodil masakoh gitu lainnya geus kitu bae lah aing keur ngomongna geus kitu bae teu nyaho tang kurak sia meureun atuh ulah nempo suksesna ulah nempo di Bogor ibu ustazah nempo di Cipanas ibu ustazah neng jangan lihat suksesnya santri baheula mah sampai anu korengan di daun hesna ge naon sababna lamun disamak pandan nempel ku saking korenganna henteu putus mesantrena santri kuari mah karak nyeri huntu dange buali ka imah di imah nama ulin be ulin tolol karak nyeri beuteung sabelah ge benar bah luar biasa santri baheula mah hudang ti peutingna rarajin dan pantangan bagi santri menghafal mantas asar cenah ge ulah mantas asar mah sabab ngampal mantas asar mah nu aya ge caroplok meureun keur peredaran darahnya kumaha dina manhajus sawi teh pan diulahkeun pan eta mungkin aya dalil be ka urang geus mamalas aing mung ngapal pan teu ngapal teu meunang ku kiai mantak pohoan atuh tata urang sia mah telok ngapal ieu peuting cenah ngapal mah anu banter mah mantas subuh ngapal mah cepet eta cepet atuh cepet hees ngieulan teh tangkurak sia eta cenah kitu santri mata baheulana guru-gurang jangan lihat suksesnya tempo makana lamun untuk menta motivasi menta saran ka guru ulah nempo suksesna datang ka guru bah ieu abah kumaha baheula carita guru ge beuh ceng masyaallah aing baheula lamun peuting aing mah memberes ngapal jeung babaturan keliling lembur nek naon bah ngintip tolol baheula mah pernah ngintipnya mun aya nu kawin gitu barang diintip peutingna atuh kuari mah intipeun janu mojok terang-terangan aya ustad liwat ge jojong bae boloon jasa kaheng mah eureunkeun ku sia tawar-tawaran ngintipan baheula mah mulai jam 10 yaitu panganten anyar keur beurangna imah can mewah ieu imah panggung bilih ngeunaheun imah panggung mah kieu atuh tinggal berit paeh cucurut modar kakihan ku aki-aki bah benar ki ngintip diintip tak ku batur urang teh geus mulai encan poek keneh listrik can aya pan leumpang deui ka kobong balik deui tengah opat intip deui mulai encan poek keneh pan poek bae peluh kitu panganten lalakina ieu jam 4 ngintip deui ih pan poek wae munasabah poek horeng leang teh kekenceng bisa diintip atuh dapur diintip awas santri ieu zaman modern akhlak perbaiki betul akhlak sing ade jik zaman pangarsa urang mah ya jangankan melihat sosok gurunya nempo sendalna punten ulahkeun hirupna kula pernah ilu jarah sareng pangarsa di Cidahu Sukabumi eta di hareupeun guru rek jarah ka makap kuat kos nu hirup pupuntenan masyaallah punten aman naon hirup ulama mah bener ieu mama ieu ningalikeun ayeuna ningalikeun ka urang makana sing harere ge jarah termasuk ka Abah Haji Dedi ningalikeun cek mama teh aduh Abah Haji Dedi kabayar moal teh ku sia kiai nya mahal eta sabang saharga 10 jutaan eta aduh konyol eta jarah nabe kuat punten eta endek beres jarah kuat katukang heula mundur geus ukuran 3 mundur karak nukangan keluar ti lawang tuh akhlakna tah nu karitu tah anu bakal sarukses mah tapi santri mah memang rahasia di atas rahasia kadang nu hees bae di kobongna ka imah nama
jadi seblak parasmanan jualan cilok. Tapi tenang santri yang benar pancek ya teh kumatah muta'alimun kaslanun khairun min alfi abidin mujtahidin itu lin nah pohon aing lah geus itu bae pokona mah aing geus bunga araban konyol di maing telaku aing terjadi kiai peuting ieu mah. Jadi tempo proses memeh jadi kiai na bener kudu balager mesantren barang daharna kudu sing hade betul. Sabab urang nek ngawadan ilmu Allah moal asup lamun barangna lamun di jerona aya barang anu tidak jelas. Ih kudu rapi. Ngaliwat santri mah abeh kadele masakatna. Ulah meuli asak teu naon meuli asak lamun sakinana ieu masak moal kaburu ku ngaji-ngaji acan. Ngutrak be ngaji lamun masak aing moal kaburu ngaji meuli eta mah. Bila perlu bawa bungkus ka majelis bari ngaji si bari makanan kejo. Sing hade masan karena urang neuk narima ilmu Gusti Gusti Allah. Proses kabeh butuh proses. Tanpa proses moal bisa santri. Benar? Make proses hayang hasil ngaji, hayang hasil cita-cita, maka kudu daek ngajalankan naon anu diatur ku agama insya Allah. Pansok dibaca teh di dieu. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Gitu lihat? Hah? Hek itu. Wa kullu harfin mustahiqun lil wal aslu fil mabni ayu sa gundang gemling angen tutut di kalapaan gulang-guling beteng gendut eueuh. Nah, pinteran eta. Benar. Jadi proses eta ayu sakana kudu prihatin kudu ada proses. Minimal santi itu kudu daek hudang peuting. Batur hees. Ulah ilu hees. Hudang peuting. Komo ka indungna aya bahasa kieu anak mesantren, mamahnya harus ikut mesantren. Bisi teu nyaho bejakeun ka emak. Mun anak mesantren ieu mah emak ya, mamah bukan bapak. Sebab doa mamah mah, doa ibu mah lebih deket diijabah daripada doa abah. Kunaon doa abah mah asa diijabah? Bau rokok. Komo rokok gico mah. Waduh geus jeung jauheun. Malaikat ya balik deh. Udah deket, bau gico sungutna. Gico mah lampu kayak kuat loba-loba nek pae. Kena hasep gico. Ji kuntil anak balik deh ka luhur. Kieu bae kuntil anak kunaon sia kena hasep gico tolol. Iya mama, mama. Karena kunaon mama bisa doanya tepat diijabah karena nu paling capek ngurus anak adalah mama, emak nu paling capek ceng. Reuneuh bagian emak ngaheujeun bagian tempo emak urang keur ngaheujeun. Beuh kuat. Nya jandol orokna pan teu kalau luar. Benar? Dirogoh ku maparaji sugan teh buuk horok hayang buuk mana? Pan ieu mah buukna kasrak amat padu ieu mah jukut Jepang cenah ya. Tuh mah urang benar. Paling capek kalau awe mengurus anak. Betul, Bo? Ngabelaan emak lapar nu penting anak seubeuh. Ngabelaan emak ngantuk nu penting anak tibra leres, Bo. Awewe digebuk ku abah urang tan pernah diadukeun ka anak. Tarangna biru sugan diadukeun ka anak. Cek urang teh, "Mak, kunaon tarang mah biru?" Waduh mah kejedot ceng. Palah mah di smackdown ku abah urang. Nyok walak abahna. Bener? Beuh luar biasa. Awewe tah. Makana sing hade ka kota awewe. Pan santri kau ini beda, mesantren kudu kieu santri mah buktikan bahwa kamu bisa merubah akhlak di hadapan kedua orang tuamu. Kudu kitu santri mah. Kadeule kokot aing teh sia-sia ngamulna anak masyaallah. Teu ka mana-mana lebarannya di imah baik. Anak aing orang kena penyakit tiis. Kudu kitu anak mah. Ieu zaman modern kadang-kadang orang balik mesantren ngomarahan ka mah uluk salam ge henteu. Tetang aya di dapur be ngawadang. Cek mah urang sugan aing be Jawa sia tolol cenah. Kokolot. Saminggu 2 minggu tah kakobong cicing bae cek mah urang teh dia moal kakobong deui manyun bae. Heuy dia moal kakobong deui. Endek-endek nu bener si ari moal ku teh gawe sia ka Tangerang ka ditu. Kakobong dia moal, tunduk kakobong mah. Haju sayang naon? Hayang HP. Di kakobong jeung hayang HP. Hayang HP naon dia? Oppo.
mana salah denge nyingkir ka dapur nyokot topo hayang topo kudu mamarahan ngabadeg ceng tuh topo lamari bawa ku sakobong cek anak teh ini tolol hayang opo diberi topo ma anak mesantren mana kudu mesantren minimal setelah maghrib orang tua perempuan membaca Fatihah 25 cenah ge kemis sore nak baca alam naso 9 kali disejabe supaya anak orang calakan peting nak bejakeun ku urang ke anak ceng jam 2 maneh hudang arek ibadah rek henteu sanajan cek ngising hudang daripada saya ngising di samping engke emak tah ngadoakeun engke ruhna nyambung cenah ge panaya bahasa kieu indung bapa mengadoakeun urangna dikobong molor bae moal nyambung aya bahasa ruh kalinya ieu mah pituah ti kolot baheula ieu mah jam mutawatir ieu carita teh menang ti guru pusat mah kadinya tah ka mana ka Baros ka Buya Sidik tah carita ieu teh ieu muatana udangkeun kurang anak tah ceng pokona aceng jam 2 jam sabaraha ibu bangunnya jam 3 gitu jam 4 jam 7 mah ulah waktu ngauduk tah mah nu edan ge hudang anu cager peureum bae leuwih edan tah meureun ibu ngadoakeun tah eta nu tereh mah pokona mah entrang-entrangan otakna ge bisa sungsal alfiahna ge disungsal dibuntut ka hulu pan urang mah di hulu ka buntut ngapal teh ieu mah disungsal kos pangarsa alumni di dieu teh di Pasir Gadung Abah Haji Ali disungsal terkenal alfiah sungsalna dieu nya mah di tukang heula ka ditu urang bisa ka tukang teh bisa balik deui maracet benar makanya sing hade mesantren di akhir zaman mah jeung naon urang mesantren ke sieu teh jeung naon tujuan mesantren untuk bisa ibadah ka Gusti moal bisa ibadah jelema lamun teu boga ilmu ngabuadag jelema tukang ibadah kuku cuprakan di neraka naon sababna karena dia waktu ibadah kurang ilmu komo lamun teu boga ilmu kedua jeung naon mesantren supaya mulia hirup guru-guru orang termasuk apa ting ayeuna mama ya alangkah muliana bah ieu lamun diundangan hiji-hiji jamal daratan cukup dengan tanggal sekian haul sekian akan diadakan acara haul pangersa yang kesekian brog bedatang ka dieu tuh mulia sabara kulhu sabara Al-Qur'an yang dihatamkan di makomna tuh bener beda mulia ku ilmu mah beda jeung mulia ku harta dah mulia ku harta pejabat diiring-iring terjadi jabatan jaro diiring-iring keur ngajabat jadi jaro bos diiring-iring keur loba duit beak duit mah atuh eta pagawean mamang meureun benar makana supaya hirup mulia dengan ilmu wa izul maliapna an qaribin wa izul ilmi bakin la yazalu gitu lain teu nyaho nah kalau baki mah jadi kieu aing geus teu nyaho tah eta naon eta artina eta nu pertama hirup mulia ku ilmu ngeunaheun boga ilmu mah penting teu bisa hees salat sunah betul beres salat sunah ngawirid benar can hayang hees keneh be karena ya ilmu pan urang mah beda teu bisa hees ngomean HP udang hees nyekel kana HP rek mamana mamawa ari duit teu mawa sia keur ngising nyekelan HP tengah-tengah ngising HP raga kabung bolong WC paeh dibawa ke tukang servis cek tukang servis ini LCD-nya kebakar karena bau hangit atuh lain LCD eta mah tai nyelap tuh gara-gara hap loba perselingkuhan gara-gara bahkan di kulanya anak kiai eta kena hipnotis menang sabara bulan aya di Lampung ku HP beunang neng mun bisa mulah boga HP neng lah penyakit mending nyokotok sih di kobong mah di kapuguhan gede dijual bener untuk kamu iya mah nyokotok mulah kotok bikang penyakit sih deh tayo orang hirup di zaman akhir sing hade di zaman akhir mah mesantren terutama akhlak tingkatkan betul
jeung naon ya pesantren ya urang anak ya engke kapanggihna haul identik dengan kematian kabeh pagawean urang bakal kapanggih di lobang kubur beuh ngeunaheun jasa boga anak pesantren mah abahna ditanya ku malaikat man robuka ruju iku datang kos pacul cek iku cek malaikat sasia iku tolol hendak naon ieu nulungan ieu panan urusan anakna tubuh kuat ngadakom di majelis datang kagepeng plerna ge dan angkupe ngajina ditanya di waman nabiuka ruju-ruju kitab daratang ngabeking indung bapana di jero kubur alhamdulillah pangcager-cagerna otak jelema indung bapana daek mesantrenkeun anakna alhamdulillah hadirin rahimakumullah meureun sakieu kula ari panasar mah undang deui aing kusia karena ieu sakieu kakuatan kula hampura ka para pangersa ka para abuya ka para tuan guru terutama ka santri ieu mah hitung-hitung perkenalan bae ulah wakau bubar lamun can ditutup ku doa sayang kita berkumpul-kumpul kalau tidak mendapatkan doa wayahna calik heula karena anu pang sieun-sieun ka doa adalah setan geus lamun anu balik teh heula can ditutup ku doa berarti eta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.